Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik si tarik tapi kayak ngambek-ngambek. Apunten pangarsa bilih campur-campur bahasana apa itu? Rada abot bahasa Indonesia. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kusimkuring nepi kahormat para alim ulama, para asatidz, para kiai, para ajengan DKM masjid, para ketua RW, ketua RT, para ketua baik subuhan, jamaah sekalian, lebih kahormat puji miwah syukur urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur kana nikmat anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Salawat miwah salam ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul anu mulia, pemimpin anu bijaksana, suri tauladan kanggo urang sadayana nu ku urang kedah ditiru, dicontoh, diikuti jejak langkahna, diikuti sunnah-sunnahna. Pami urang tos berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang isin pisan tunduk ieu hati, tunduk ieu mastaka. Rasulullah disebutkan dina hiji riwayat saur Siti Aisyah, salatna tong ditaros kumaha salat Rasul sampai salat Rasul kakina bengkak, matana merah, padahal ia orang anu dimaksum, orang anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pami urang mah tebih sanes makomna leresnya. Allahu akbar, setan ngadeukeutan cih husu cenah kitu. Cih dedeukeutan. Iftitahna khusyuk pas bismillahirrahmanirrahim eta batu ali cenah, aduh heran gitu emut kana batu ali. Ustaz cenah kumaha ieu rek khusyuk, aduh tong boro anjeun ustaz ge hese khusyukna, tong boro ustaz kiai ge hese khusyukna. Perkawis khusyuk memang ieu tebih keneh, tapi nu kurang kedah dilaksanakeun nyaeta ruh semangat urang kanggo ngalaksanakeun salat anu 5 waktu.
Dan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kanggo urang sadayana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka henteu lepas oge urang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala tina naon nu tos urang diterima. Nikmat di Allah Subhanahu wa taala henteu pernah berhenti, tapi syukur urang kada kawis berhenti. Nikmat di Allah Subhanahu wa taala berupa mata ieu, berupa kaki anu terus melangkah, berupa harta anu ku Allah dipasihkeun ka urang. Kinten-kinten orang ayeuna serba kecukupan atau napi kekurangan? Serba kecukupan tapi kekurangan. Oh, Bang Tarik. Wajah boleh kurang, tapi keimanan tidak boleh kurang. Masya Allah. Orang insyaallah ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala serba kecukupan. Cukup ku Allah cai sagelas ieu upami dipasihan 10 gelas moal cukup. Tapi dipasihan sagelas tos cekap kanggo urang. Makanan dipasihan seperti lu kanggo makanan, seperti lu kanggo udara, seperti lu kanggo air, ieu tos cukup ku Allah Subhanahu wa taala. Tidur 6 jam, 4 jam, 2 jam tos cekap ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan. Maka oleh karena itu sebagai rasa syukur orang ke Allah Subhanahu wa taala, nah ieu baik kesubuhan masyaallah kapungkur masih emut keneh pamit telepat 2016 masih sajajar keneh, tapi motorna ge sanes nukeun motorna kapungkur mah moge keneh Aragong di Al Mutakin. Wah ningali ge rumpek pas kapungkur abdi gaduh komunitas oge GGS ganteng-ganteng soleh. Masyaallah di dia mah ganteng-ganteng sering gila sanes serigala. Kapungkur masih kene sajajar pajangan, masih kene sajajar, tapi motorna motor nu Aragong kene para awalun ta 2016. Terus maju-maju ayeuna alhamdulillah rempeg seueur, ayeuna tos berkembang BSTU nya Tasik Utara atau Suur hari Minggu. Terus Singaparna oge alhamdulillah digerakkeun dugi ka urang ayeuna menguasai naon aya tersebar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan langkah urang dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh anu jantan kecatatan di yaumil akhir dipertanggungjawabkan ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina salah satu hadisna, "Idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan." Nalika angke hadir yaumul qiyamah, aya yaumul qiyamah, hari pembalasan, yudha'ul mizan, diletakkan nu namina mizan timbangan. Jadi timbangan diletakkan. Terus anu kahiji aya 4 golongan nu ku Allah Subhanahu wa taala ke dipersilahkeun ditimbang amalanana. Anu kahiji dipersilahkan ka golongan orang anu ahli salat, maka ku amalan salatna ku Allah Subhanahu wa taala disempurnakan pahalana. Golongan naon golongan ahli salat. Upami orang bercerita tentang ahli salat, melihat ke para sahabat, maqamna para sahabat masyaallah, izin orang ke para sahabat. Aya namina teh Abbad bin Bishr Pak. Abbad bin Bishr hiji sahabat anu luar biasa semangatna, ruh jihadna luar biasa aya dina hatina, menjaga Rasul, cinta ka Rasul, mengikuti jejak Rasul, itu yang ada dalam diri Abbad bin Bishr. Setelah berpulangan dari peperangan Zatul Riqa, para sahabat sareng Rasul ieu ngantosan ya istirahat di satu lembah. Saur Rasul, "Ya sahabat, saha di antawis anjeun sadayana anu siap jadi piket wengi ieu?" Maka ngacung 2 orang, salah sawiosna anu 2 eta nyaeta Abbad bin Bishr sareng Ammar bin Yasir. "Kaula ya Rasul siap kamu menjaga lembah ieu ayeuna." Nah, menjaga wengi sabab nalika harita dinginna luar biasa cuaca, tapi 2 sahabat ieu luar biasa semangatna. "Siap ya Rasul menjaga supaya seorang ngajaga ieu supaya tidak terhindar daripada serangan musuh." Ammar bin Yasir hiji sahabat anu luar biasa taatna. Abbad bin Bishr oge sami. Ammar bin Yasir ngajagi di waktu yang pertama, Abbad bin Bishr waktu yang kedua. Tapi Abbad bin Bishr masyaallah nalika Ammar bin Yasir ngajagi eta wengi nya tina serangan musuh, Abbad bin Bishr salat ngalaksanakeun ngadirikeun salat masyaallah. Tapi luar biasa khusyukna ieu Abbad bin Bishr Pak. Dina salatna nalika Ammar bin Yasir katiduran tunduhnya tos 5 watt gitu tos sekian we katiduran bobo. Saking khusyukna Abbad bin Bishr henteu karaos eta Ammar bin Yasir henteu terangan bahwasana Ammar bin Yasir sudah tidur. Maka Abbad bin Bishr menikmati salatna, khusyuk dina salatna. Musuh terangan, wah ya kesempatan kanggo menyerang umat muslim, diserang. Dibidik eta Abbad bin Bishr,
panahna ditarik, dihujamkan ku panahna, 3 panah bersarang dina punggung Abbad bin Bishr. Tapi Masya Allah, sabab khusyuna Abbad bin Bishr, khusyuna luar biasa, menikmati malamna ku salat eta, henteu karaoseun eta panah nu bersarang di tubuhna. Masya Allah. Ari urang kumaha Pak? Aya reungit, ceplak gitu. Batur kikian ge, aduh masalah di ditu ieu mah di ditu. Ngan di ditu teh ayeuna kumpul di dieu. Masyaallah. Insyaallah nya di dieu. Oh, tapi Pak, pami urang bercerita khusyukna salat mah teubi. Tong boro-boro khusyuk salat itu bade ngadirikeun salatna wae urang seueur gangguan. Maka dina Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifullahu nafsan illa wus'aha." Sareng jalmi-jalmi anu beriman ka Allah sareng mengamalkan amal saleh, Allah moal ngaberatkeun. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sareng aranjeunana nyaeta ahli surga, di dalamna kekal selama-lamanya. Tah ieu dua ieu jadi pegangan urang mah. Da urang upami membahas tentang khusyukna salat, Masya Allah, ieu kunci salarasna faktor utama. Makana urang dicek, upami selama urang langki bahagia, bisa jadi salat urang tidak khusyuk. Tapi pami ditaro saha atuh nu teh khusyuk ayeuna. Ustaz oge susah, rek khusyuk Allahu Akbar, mikirkeun ieu naon materi gitu nya. Kiai para ajengan, wah mikirkeun di sana. Para kiai kumaha rek salat tuh. Susah khusyuk. Allahu Akbar. Setan ngadeukeutan Pak Kiai itu ceonan siap jadi muka dua cenah geus janda. Mikirkeun nu kadinya itu. Tadi Abah bedah nyarios tentang madu, Pak. Jadi yang buat kadinya. Oh, makom anu tertinggi tiasa khusyukna dina salat, makom para wali. Anu kumaha? Anu tos henteu ngemutkeun kana dunya. Da urang mah masih kana dunya larasnya. Maka salah satu perkataan sapertos kieu. Jika kita susah melaksanakan sholat, maka diri kita penuh dengan dosa. Jika kita sholat tidak khusyuk, maka hati kita masih terpaut dunia. Jadi dunia ieu nu masih ngahilangkeun khusyuk urang dina sholat, dina amal perbuatan. Abbad bin Bishr luar biasa. Nalika beres salat eta panah dicabutan deui ku Abbad bin Bishr. Ngagugahkeun namina Ammar bin Yasir. Ammar, maneh sare wae cenah. Gugah. Naon ieu? Maneh kunaon ieu bolokot pinu ku darah. Tadi aya musuh mana? Anjeun tidur wae. Oh nya kitu. Dirawat Abbad bin Bishr, terus akhirna Ammar bin Yasir bangun membangunkan yang lainnya. Masya Allah luar biasa. Sahabat-sahabat nusanis, ayah Ummu Hamid, satu perempuan yang dibangunkan oleh Rasul musalla di rumahnya. Sabab naon? Ummu Hamid anjeunna hiji perempuan anu sok bertaros pada Nabi. Naros ka Nabi, ya Nabi, nah atuh ari kaum perempuan teh tidak boleh salat di masjid. Abdi teh kaum Hawa teh hoyong salat di masjid, ngiring di masjid, berjamaah di masjid. Ya Ummu Hamid, salat perempuan di rumah lebih baik daripada salatnya di kamar. Salat perempuan di kamar lebih baik daripada salat perempuan di musholanya. Salat perempuan di musholanya lebih baik daripada salat perempuan di masjid. Maka nalika harita Ummu Hamid dibangunkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam musalla di rumahna. Sabab naon? Cintana terhadap salat. Jadi nu pertama ya, nu pertama ku Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan ke ahli salat. Ahli salat, timbang amalan. Nalika ditimbang amalan, maka berat timbanganna disempurnakeun pahalana ku Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten urang atos kalebat golongan ahli salat. Insyaallah. Aduh, tebih-tebih nya kana khusyuk mah. Aya atau dina diri urang ruhnya ngarasa teu nyaman, ngarasa teu enak nalika aya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istri ngemutan, Abah tos adzan diwalor ku Abah, urang ge apa lain komat. Kalau gitu, Abah itu sana ieu mah langsung karejat langsung. Pangawal. Jadi itu. Urang mah izin, Masya Allah. Aya atuh ruh dina urang, percikan iman dina hati urang, dina diri urang. Nalika nguping adzan, urang ngarasa henteu geunah, ngarasa teu enak dina hati urang. Ningali batur angkat ka masjid, urang masih aya di payunan TV. Ningali batur ngalaksanakeun salat, aya nu adzan, urang masih ngoprek HP. Nah, hayam belum HP teh. Ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten ieu kedah dihujamkeun dina hati tapi henteu kedah dihujamkeun. Salat ahli salat. Sabab naon ahli salat luar biasa. Dina Al-Qur'an disebutkeun
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagia kanggo orang-orang beriman. Kunci berbahagia tetos aya dina diri urang. Iman kunci berbahagia. Nalika iman hujamkeun nu kadua nyaeta alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk dina salatna. Tapi sakali deui upami urang ngebahas tentang khusyuk salat mah ieu tebih pisan. Sanes makam para ulama oge kadang kawis sebagian aya nu terganggu keneh salatna. Makam para wali anu mana anjeunna tos nyingkirkeun nu namina duniawi tos penuh ku akhirat emutanana. Makom para sahabat tu beda kaditu, tapi deui makom ka para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan orang anu salatna satu rakaat Pak tiasa 3 juz eta satu rakaat tiasa 3 juz. Urang mah 3 ayat. Urang di ditu. Masyaallah. Suatu saat disebutkan bahwasana nalika aya sahabat bade ngiring salat sareng Rasul, salat tahajud sareng Rasul sahabat di pengkeureun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya anu kahiji Nabi Muhammad ngaos surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah tamat dina emutan sahabat ieu mah meureun beres surat Al-Baqarah dilanjutkeun kana surat Ali Imran. Beres surat Ali Imran dilanjutkeun ieu meureun beres ya surat Ali Imran lanjutkeun kana surat salajengna. Masyaallah An-Nisa. Masya Allah luar biasa. Akhirnya naon melambaikan tangan. Tah ieu urang anu kedah dicontoh daripada para alim ulama, para ajengan, para kiai, para sahabat kadituna para anbiya. Sakali deui minimal nalika urang susah dina ngalaksanakeun khusyuk, walladzina amanu wa amilus shalihat, ieu nu janten kunci kanggo urang amanu, urang beriman ka Allah Subhanahu wa taala kunci. Ke di akhirat ku Allah ditaruh siap saha pangeran anjeun Allah saha nabi anjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu atos janten kunci jeung kunci kanggo urang. Adapun ke masalah khusyukna memang ieu kedah jadi faktor utama tapi setan moal berhenti ngagoda urang. Surat Al-Hijr nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rabb, karena engkau telah menyebut saya orang makhluk yang sesat, maka kaulah bakal menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia ti hareup, ti tukang, ti luhur, ti handap, ti kanan, ti kiri. Wah, satea can salat sukses nya. Allahu akbar, satea can adzan oge tos langsung di masjid. Maka aya hiji murid naros ka guruna, "Ya Syekh, kumaha ya aya kumaha sikapna para sahabat kana salat?" Saur Syekh diwaler, "Kumaha sikap ayeuna kaum zaman now, kaum milenial gitu ya, terhadap pami ketinggalan bandara rek naik pesawat. Pak, pami bade naik pesawat gitunya di bandara sabaraha jam ngantosana. Aya nu 2 jam leres, aya nu 3 jam malahan tos ngantosan. Aya nu sajam, minimal sajam lah ngantosan. Ieu pami bade naik pesawat. Pami urang bade naik pesawat akhirat kadangkala ieu kurang dihilapkeun. Nalika tos adzan diengke-engke tos qomat karek ka masjid, aya nu tos waladolin karek buru-buru ka masjid. Nah, maka sikap para sahabat ruh ieu oge anu kedah dihujamkeun kana diri urang, maka baik kesubuhan ieu menjadi modal urang kanggo modal utami nya kanggo memicu urang, kanggo mecut kanggo diri urang. Oh iya, satecan subuh tadinya tos kumpul di tikum, tabu sabaraha? Tabu 3. Tapi ngumpulna setengah 4, jam 4. Nah, setengah 5 karek marju, tapi tidak apa-apa, itu merupakan ruh muterna roda ieu dihitung ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Ieu nu kahiji ahli salat, maka usahakeun diri urang janten ahli salat. Naon nu mengganggu diri urang gitu nya? Mengganggu diri urang teh hiji musuh urang teh sanes nu ti luar. Musuh urang sanes belegedeg ti luar sanes. Musuh urang sanes orang-orang kafir Yahudi Nasrani itu utami, tapi musuh anu paling utama aya dina diri urang sendiri. Musuh nu utama nyaeta ego urang sendiri. Leres Pak? Ego urang. Allahu akbar. Aduh diri saya disimutan deui. Nah, salat subuh tara runduh, salat lohor masih di kantor, salat asar kalah ka pasar, salat maghrib nonton Persib. Salat isya na kasur busa, tahajud diselimut, salat duha kalah balanja, kumaha rek asup surga. Hayo ngaraji lain kalah ngopi, hayo sarolat. Ngopi.
hari di dia meni garing di nyawe hidung kan. Masya Allah. Jadi perkara salat ku para rasul, para sahabat, para ulama, para kiai, para ajengan tos dicontohkeun bahwasana engke bakal aya orang yang datang ditimbang oleh Allah amalan kalayan salatna anu luar biasa pahalana disempurnakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ego urang di urang nu janten musuh urang. Tuh makana teu kenging eleh ku pikiran orang sendiri. Jangan kalah oleh diri kita sendiri. Maunya tubuh besar, kekor gitu ya. Eleh ku pikiran sendiri. Aduh tariris euy. Wah, padahal mah keker. Kapungkur aya namina Abdullah bin Mas'ud, Pak. Abdullah bin Mas'ud ieu sahabat Nabi anu luar biasa hebatna. Padahal tubuhnya kecil, kurus cangkrang Abdullah bin Mas'ud. Tapi nalika di aya sayembara, sahabat saha di antara anjeun anu siap macakeun Al-Qur'an di payunan Ka'bah, di payunan kaum kufar, maka salah satu antara hiji-hijina anu siap macakeun eta Al-Qur'an nyata Abdullah bin Mas'ud. Kaula anu siap macakeun Al-Qur'an. Tekaing anjeun wahai sahabat, tekaing sahabat naon anjeun kurus cengkring. Sieun teu aya bisi ditonjokan, bisi getihan, bisi teu aya nu melindungi anjeun. Siap kaula. Kaula mati oge siap demi al-Islam. Akhirna besokna anjeunna Abdullah bin Mas'ud di payunan Ka'bah ngabacakeun surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Opat ayat heula. Abek kaum kafir eta ngupingkeun saha cenah ieu. Sigana ieu ayat nu dibacakeun ku Muhammad. Tewak saha eta? Tingali. Oh, ternyata ditingali. Tubuhna kurus cengkring, teu percayaeun. Ieu wani-wanian cenah ka dieu terus cengkring. Sadenge gitu. Oh, pangpayuna luar biasa. Ditonjakan, Pak. Dipukul, ditajong, disiksa. Berdarah tubuhna, pulang ke sahabat, ya sahabat tingali kaula. Oh masyaallah Abdullah bin Mas'ud, kunaon anjeun? Ieu nu ku kaula dipikasieun anjeun bakal kieu. Abdullah bin Mas'ud malah tersenyum. Upami anjeun menghendaki, kalau kalian menghendaki besok saya untuk membaca lagi di sana, maka saya sampai mati pun saya siap untuk berdiri di sana membacakan ayat Al-Qur'an. Kedah aya di urang kitu kedah. Nu kadua, ku Allah Subhanahu wa taala dipersilahkeun ka ahli saum, ku amalan saumna ditimbang amalanana. Nalika ditimbang amalan, maka berat ku Allah Subhanahu wa taala disempurnakeun pahalana. Atos janten ahli saum atos. Insyaallah. Kapungkur aya namina Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr putrana Amr bin As. Hiji sahabat nu cinta pada saum, hoyong menyaingi Rasul, sehingga diceritakan bahwasana Abdullah bin Amr saumna sebulan penuh tanpa berbuka kadangkala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam nguping kana ieu berita, sumping ka Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah bin Amr, kunaon anjeun abdi nguping berita bahwasana anjeun saum sebulan penuh melewati naon kaula dicontohkeun." "Ya Rasul, saya sanggup untuk melaksanakannya ya Rasul." "Tidak boleh ya Abdullah. Kalau engkau mau saum, maka saumlah sebulan 3 kali, saum ayyamul bid." "Ya Rasul, saya masih sanggup ya Rasul melaksanakan lebih daripada itu." Maka Rasul, saumlah seminggu 2 kali, saum Senin Kamis. "Ya Rasul, kaulah masih sanggup, berikan yang lebih ya Rasul." "Kalau begitu wahai Abdullah bin Amr, saumlah saum yang utama yang dicintai Allah, yaitu saum Daud." Maka nalika harita Abdullah bin Amr ngalaksanakan saum Daud dugi ke akhir hayatna. Masya Allah, luar biasa cintana pada saum. Orang mah nalika bade saum teh mah itu alasan ego anu muncul. Tapi eta tadi la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dina ayat sanes la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah moal ngaberatkeun ka kaum muslimin asalkan iman sareng amal saleh aya dina diri urang ruh kanggo berbuat amal. Teu enak upami ayeuna urang teu beramal saleh, ieu ku Allah tos dinilai ulaika ashabul jannah. Upami urang aya kelebihan, aya kekuatan kanggo ngamalkeun saum Senin Kamis, kanggo ngamalkeun ayyamul bid, kanggo ngamalkeun saum Daud, ieu langkung utami. Tapi ya Allah, abdi yeuh teu kiat gaduh mah kronis, saum Ramadan ge ya Allah tos cekap ya ujian kanggo abdi, maka eta ge tos cekap kanggo urang. Kahiji ahli naon, Pak? Ahli salat. Anu kadua ahli saum. Ahli saum ku Allah Subhanahu wa taala ditimbang amalanna berat amalanna. Nu katilu dipersilahkeun ka ahli sedekah.
ahli sedekah mangga silahkan masuk kanggo ditimbang amalana. Nalika ahli sedekah ditimbang amalana berat eta timbanganana mah disempurnakeun pahalana ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab tanjerna agama, tanjerna dunia, tanjerna al-Islam ia ku orang-orang anu punya harta, orang-orang anu beunghar, orang-orang nu gaduh materi, tapi ku materi eta henteu jadi kikir, henteu jadi kufur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Saya sahabat naras ya Rasul, ari nu paling kuat di bumi ieu teh naon jangan nanjeurkeun ieu dunia. Aya gunung atau gunung. Aduh ya Rasul, anu paling kuat di gunung naon? Aya besi. Gunung mah nya taneuh mah tiasa luntur aya besi. Nu paling kuat dina besi aya seuneu, nu paling kuat dina seuneu aya cai. Nu paling kuat tina cai naon deui ya Rasul? Nu paling kuat tina cai aya angin, riih nya. Angin mah paling kuat nya. Tong boro angin nu di luar, nu ti dieu oge. Eta paling kuat tina mobil nya. Aya bergelombang mek kan ini. Oh, eta geus kikieuan sekali geus bingung eta teh. Nu paling kuat tina angin naon deui ya Rasul? Nu paling kuat tina angin nyaeta seorang muslim, seorang mukmin anu ku Allah dipasen harta, tapi hartana digunakeun kanggo sedekah, kanggo jalan kebaikan. Masyaallah. Nah, jadi nalika orang gaduh harta, sedekah orang sanes ahli salat ya Allah. Salat orang masih kene diengke-engke. Salat orang masih kene henteu khusyuk. Nu kadua tuh ahli saum. Ya Allah, abdi ge sanes ahli saum ya Allah. Susah rek laksanakeun saum teh. Tong boro saumna atuh bangun jandarina oge meni berat ieu teh ya Allah. Maka nu katilu atuh urang kalebet ahli sedekah. Bersedekah ngalurkeun tadi ada aya kopiah. Nah, ini sedekah dikeluarkeun kadua atos 100.000, nu dikeluarkeun 10.000. Tah tibalik ketingali kopiah lagi sok nyungsol. Tuh. Ahli sedekah aya gaduh 50.000 atuh ku di bawahna nya gaduh atos 50.000 peserkeun kana Al-Qur'an pasiehan kanggo santri nu hafid Qur'an di desa santri pasihan hiji oge cekap ku santri saurang dianggo eta hafal Qur'an tos ical tos rusak maka hafalanna aya dina emutan dina hatina ngalir eta teu terbatas. Tegaduh atus 50.000 atau 30.000 peserkeun namina spidol di dia aya whiteboard peserkeun spidol sareng penghapusna dianggo di dia kanggo kajian masyaallah ngalir terus. Tegaduh atos 10.000 tegaduh atos 30.000 gaduna 10.000 atuh peserkeun kana naon sendal atau minimal tuh sendal capit 10.000-an kamari karek meser 10.000 simpen di masjid kanggo jalmi anu wudu kanggo jalmi anu salat ngalir eta pahalana dugi ka akhirat. Atuh tegaduh artos pisan kunaon tersenyum ieu mah senyum henteu jaman dulu ditanya rek ka mana teuing moalnya sedekah henteu rek kumaha hirup teh rek kitu wae tah itu jadi modal urang tegaduh artos sedekah ku senyum dina hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkeun tabassumuka ila wajhi akhika sedekah senyum engkau untuk saudara engkau adalah sedekah mangga senyumlah senyum ieu mati awal mula subuh dugi ka jeung saja mendudu paling pangkarit karing itu ngemutan jodoh sih kan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya ahli sedekah sehingga diceritakan bahwasana as-sadaqah tudfiul bala, sedekah bisa menghindarkan tina bala. Makana upami ayeuna urang Indonesia seueur bala bencana sigana kitunya sigana kaum muslimin atanapi warga Indonesia teu acan aya semangat kanggo ruh sedekah tapi ayeuna insyaallah masyaallah luar biasa aya sedekah Jumat. Oh sedekah Jumat ini naon SD sedekah Jumat pangarsa ajengan Kiai Ustaz Heri penggagasna masyaallah ieu teh dicatat ka Allah gitu. Aya sedekah Jumat disalurkeun sedekah Jumat. Aya sedekah brutal oge. Gaduh penghasilan 10 juta, 90%, 99% tina penghasilan teh sedekahkeun. Tah sedekah brutal. Tos kitu tah can ngimut keneh nya. Aduh. Masyaallah. Keut tina naon? Surah Allah diringankeun, dihampangkeun. Lebih baik orang nu sedekah setiap hari meskipun sedikit tapi dilakukan setiap hari daripada orang nu sedekah satahun 10 juta sakalian tapi dicerita-ceritakeun. Ngagogoreng kalau disodakohan teh mana teh lain gawe atau kitu wae atau hirup teh nah geus disodakohan digogoreng eta hilang eta amalanna terhapus seperti aya debu dina batu ditiup ku angin hilang
Makanya ketika mengeluarkan sedekah tadi bahwasanya setan bakal ngaganggunya iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, saur iblis. Ya Rabb, kami akan mengganggu manusia kecuali hamba-hamba Engkau nu ikhlas. Ikhlas ke masjid, ikhlas baik subuhan, ikhlas kamu kajian, ikhlas kamu segala rupina. Nu katilu ahli sedekah. Oh nya, jadi orang sederhanakeun. Aduh, abdi tegaduh lain jalma beunghar. Itu kudu ku beunghar atau sedekah mah. Senyum oge atau sedekah. Hartosna naon beunghar ini maksudna beunghar hate. Jadi orang sanes ku beungharna harta sedekah teh, tapi ku beunghar hate. Aya batur anu nuju pusing, anu nuju bingung, gelisah gundah-gulana, caketan ku urang, kunaon ieu teh siga pusing, butuh duit teh sarua urang oge gitu. Nambah ka pusing gitu. Aya batur nuju bingung, nuju pusing, gundah-gulana urang caketan, minimal orang bertanya eta jalmi tos terbantu ku pertanyaan urang. Nah, gitu kan. Orang makan sering ujiannya. Di bumi ujianna ku anak, suami ujianna ku istri ujianna ku suami. Hayo we pagawean teh nyepeng jejer gitu nya. Nguseup jeung nguseup. Budakna gering, bapak nyungkeun artos, pajarkeun teu boga duit, padahal nyelap dina kopiah 10.000. Jang eupan. Teh jeung nguseup atuh nyemprotan burung, nyemprotan manuk gitu ya. Cek istri teh uing mending jadi manuk daripada jadi saha nyemprotan manuk. Manuk mah nya jam 7 jam 8 geus dideangkeun, geus dihanetkeun, dijemur. Aduh, Masya Allah tuh. Maka kembali orang ujian ku istri, ujian ku suami, ujian ku budak, ujian ku tetangga. Budak kaduh 5 gareuring kabeh rorombeheun, sesekeleun, dihileudeun, sisidueun. Digering sadayana ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Maka jantenkeun dina hiji hadis disebutkeun, dawu maradakum bis shadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Hadirin kaum muslimin, para pecinta Al-Quran, pencinta dakwah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, nukatilu ahli sedekah. Maka ya Allah, abdi oge teh acan ahli sedekah. Ya Allah, abdi masih kene pelit ya Allah, masih kene aya hitungan-hitungan ya Allah. Maka nu kaopat atuh ieu mudah-mudahan aya dina diri urang. Naon nu kaopat? Ahli musibah. Saur Allah Subhanahu wa taala, ya ahli musibah, sok anjeun ditimbang amalan anjeun. Naon ahli musibah? Nyaeta orang-orang nu ku Allah ditimpakeun musibah tapi aranjeunana sabar kana musibah eta. Jadi ahli sabar. Salatna atuh teu khusyuk, anu kadua ahli saum. Saumna oge atuh teu kiat, saum sunah mangan saum wajibna hungkul. Atuh nu katilu urang kalebet nu ahli sedekah. Ahli sedekah oge urang teh acan tiasa ya Allah, maka nu kaopat urang ahli sabar. Maka nalika ahli sabar ditimbang amalan ku Allah Subhanahu wa taala, masyaallah Pak. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah henteu mariksa kana timbanganana, Allah henteu mariksa kana bukuna, tapi ku Allah Subhanahu wa taala disempurnakeun eta pahalana tanpa hisab. Kanggo jalmi anu sabar. Oh kan tos ikhlas. Sabar mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Sabab naon? Sifat sabar Pak namina disebutkeun as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi. Sabar teh sapatos racun anu pait rasana. Murrun fi madaqati walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi akibat tina sabar eta ahla minal asali, lebih manis daripada madu anu termanis di alam semesta ieu. Naon abah madu nu termanis? Eta masna waslasa waruhan. Madu termanis lebih manis daripada madu eta sabar. Para nabi sabar, fasbir sabran jamila, sabarlah sabar anu hebat. Nalika salat sabar, sabab saur Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Orang-orang beriman, sabarlah ke Allah, mintalah pada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Sabab naon? Dina salat aya sabar. Disandingkeun ku Allah sabar sareng salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah dina ayat nusanis. As-sabirina was-sabirat a'adallahu lahum ajran 'azima. Orang-orang yang sabar, perempuan laki-laki yang sabar bakal dipasihan ku Allah ajran 'azima, pahala anu luar biasa ageng. Maka pantas nalika harita ditimbang amalan ku Allah, Allah henteu meriksa amalan buku catatanna, tapi langsung diberikan pahalana tanpa hisab. Ahlu al-afiyah, orang-orang yang selalu selamat, jarang dipasihan musibah ku Allah,
aranjeunana iri. Ya Allah, kaulah hoyong sapertos mereka orang-orang nu sabar, pahalana berlimpah luah tapi moal tiasa. Hanya orang-orang nu sabar. Jelas dina Al-Qur'an oge tilu kanggo orang nu sabar. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ieu kanggo orang nu sabar. Orang nu sabar nu kahiji bakal ngangengingkeun shalawat ti Allah Subhanahu wa taala, anu kadua kenging rahmah ti Allah Subhanahu wa taala, sareng nu katilu jalmi anu sabar kenging petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ungkapan cinta Nabi Yunus alaihi salam ka Allah Subhanahu wa taala nalika Nabi Yunus ditelan ku lauk. Sanes Nabi Yunus mengeluh ke Allah Subhanahu wa taala. Sanes Nabi Yunus nyuhunkeun ke Allah supaya dikeluarkeun, tapi luar biasa ungkapan cinta Nabi Yunus ke Allah nyebutkeun dina dirina perenungan diri. Ya Allah, kumaha doa Nabi Yunus? Inni zalamtu nafsi, ya Allah, kaula tos ngadzaliman diri kaula. Tuh ungkapan cintana. Ari orang mah aduh susah sakedik langsung nyuhunkeun ka Allah, langsung negosiasi sareng Allah Subhanahu wa taala. Itu naon? Memang itu seorang hamba seperti itu. Nah, salah sawiasna nu diuji ka Allah Subhanahu wa taala nah itu Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam diuji ka Allah Subhanahu wa taala, hartana hangus, ladangna hangus terbakar, hewanna mati. Putra-putrana 12 maut dina satu waktu, istrina ninggalkeun kecuali nu setia istri nu kahiji. Makana pami gaduh opat setiakeun nu kahiji. Bilih ayana naon ditinggalkeun ieu nu hiji. Ya, kahiji tenger ya jadi di rumah. Hiji kencan cenah terus kana opat deui. Hiji ge riweuh teu beak-beak. Nu terakhir Nabi Ayub alaihissalam diuji ku Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit anu teu acan aya sebelum Nabi Ayub sareng moal aya sateu acan saantos Nabi Ayub alaihissalam. Naon penyakit kulit anu luar biasa hebatna. Kadenya beli sebutkeun kudis cenah kurap atau naon? Borok itu penyakit teu disebutkeun dina hadis-hadis teu disebutkeun. Penyakit nu luar biasa hebatna. Penyakit ieu aya oge naon osfuriat nya penyakit kabar-kabar burung. Cenah aya bilatung nya dina tubuh disabutan. Nah itu osfuriat eta teu aya sumberna. Intina ieu penyakit nyusahkeun pami aya dina diri urang, moal kiat urang. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam nalika ditimpa eta penyakit sabar luar biasa. Nu kadua Nabi Ayub alaihissalam nalika ditimpa eta penyakit tetap beribadah, tidak mengurangi kana ibadahna, masyaallah. Nalika eta penyakit merasa mengganggu kana ibadahna baru minta doa ke Allah Subhanahu wa taala untuk diabadikan doana dina Al-Qur'an kanggo disembuhkeun eta penyakit, masyaallah. Maka ruh-ruh ieu anu kedah ku urang ditanamkeun dina hati urang. Hiji ahli salat ya Allah, abdi teh acan janten ahli salat ya Allah. Nu kadua ahli saum lu tebih-tebih kana saum ya Allah. Abdi saum Ramadan oge sok kadang kala aya ngarasa pusing rieuh jangar ya Allah. Anu katilu atuh ahli sedekah ya Allah, abdi masih kene aya kaperluan-kaperluan dunia. Nu kaopat atuh teu kalebet nu tilu sok ahli sabar. Teu kedah ngaluarkeun tapi sabar kanggo diri urang. Sabar aya dina diri urang. Maka urang oge kedah sabar. Dina Al-Qur'an ge disebutkeun anu jalmi anu sabar disaksikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabar dina bae karesubuhan, sabar dina istiqomah, sabar dina salatna, sabar dina ngajauhan maksiat, aya kesabaran oge. Allah tebih keneh ya, tebih keneh. Mudah-mudahan ieu nu kedah ku urang dibangkitkeun, Pak. Dibangkitkeun kana diri urang. Takbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangkitkeun dina diri urang, ruh semangat kanggo diri urang, hayu kembali deui kana trek jalur deui, urang semangat deui. Ya Allah, naon atuh engke teh urang teh kokojo teh ya Allah. Saumna masih kene kitu kene, saumna kitu kene, sedekahna kitu kene. Sabarna atuh tebih kene urang masih kene terpancing emosi ya Allah. Maka urang minimal ku saminggon sakali ieu subuhan urang ieu aya pihareupeun kanggo amal urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sareng masjid ieu nu disumpingan ka urang mudah-mudahan ieu berkah kanggo urang. Amin ya rabbal alamin. Kumari kitu urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ditundukkeun kepala urang diangkat dua tangan urang. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أفرغ علينا صبرا. اللهم أفرغ علينا صبرا. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزق علينا استقامة. اللهم ارزق علينا استقامة. اللهم ارزق علينا استقامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan abdi sadaya ya Allah tina api siksa neraka ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Karim. Jantankan ya khususna kampung ia ya Allah, masjid ia ya Allah, jantankan penuh ku berkah nanti Allah Subhanahu wa taala. Umumna masjid-masjid nu aya di Indonesia sareng aya di dunia ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin, selamatkan umat muslim wal muslimun wal muslimat di dunia ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin ala hadin ya salih al-fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Awal alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin. Yang biasa didugikeun hapunten bila kirangan mangga seueur kekirangan hati sareng kalbian Allah Subhanahu wa taala. Ria Irawan Elvi Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.